Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi daraini amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ruwiya an imra'atin Humaydin Sa'idi. Ruya parantos diriwayatkeun an imra'atin ti hiji istri Humaydin Sa'idi, ti istrina Humayd as-Sa'idi, annaha saestuna ieu istri Sa'id Humaydi ja'at sumping anjeuna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat maka ngadawuh ya istri, ya Rasulullah, hei utusan Allah, ini saestuna abdi uhibbu mika cinta abdi as-salata salat ma'aka sarta anjeun. Ya istri resep salat lamun sareng Kangjeng Rasul. Qala sallallahu alaihi wasallam maka ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alim tu uninga abd kaula ka anjeun, annaki saestuna anjeun eta tuhibbina mika cinta anjeun as-salata kana salat ma'i bareng kaula. Sareng Kangjeng Nabi teh kaul ge uninga anjeun teh resep salat lamun bareng kaula. Basolatuki sareng ari salat anjeun bi baitiki di rumah anjeun. Aya maudi baitiki tegas nama tempat imah anjeun, maksudna mah di kamar. Alladzi tanamina anu sok karulam anjeun pihi ti eta imah khairun langkung sae min salatiki tinimbang salat anjeun fi hujratika di hujrah di pangkeng atau nabi musala nu aya di hiji bumi. Bidomilai kalau didomahkeun ha wa huwa ari hujrah eta kullu maudiin setiap tempat hujrin anu dilarang alaihi dina eta tempat naon bil hijarati aya batur. Wa salatuki sareng ari salat anjeun kaya imro'ah bi hujratika di hujrah anjeun khairun eta langkung utami langkung sae min salatiki tinimbang salat anjeun pidariki di imah anjeun di ruang tengah. Wa salatuki sareng ari salat anjeun pidariki di imah anjeun khairun eta leuwih sae keur istri mah min salatiki tinimbang salat anjeun pi masjidi di masjid kami. Wa dzalika sareng ieu kasayan teh eta lito libi ziyadati satri karena nyuprih tambah tutup maksudna mah supaya salat istri mah langkung tertutup. Fi haqqiha dina hakna itu imro'ah. Wa qala sareng parantos ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la antu sholliya yakti atanapi bukti ari salatna saha almar'atu hiji istri pi baitiha salatna di imahna khairun eta langkung sae laha keur istri min antu sholliya tinimbang salatna itu istri fi hujratiha di pangkeng atau di musolana di musola bumina itu istri. Wala antu sholliya sareng yen tabuk ti ari salatna istri fi hujratiha di hujrahna khairun eta langkung sae laha pikeun istri min antu sholliya tinimbang salat ya istri fi dari di tengah bumi. Salat di musola na hiji bumi nu aya di hiji bumi eta istri langkung sae tinimbang salat di tengah bumi. Walan tu sholliya sareng yen tabuk ti salat anjeun pidari di imah
tengah imah lah di bumi eta khairon langkung saelah pikeun istri min antu sholia tinimbang salatna itu istri fil masjid di masjid. Rawahu al-Baihaqi an Aisyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul mar'ati ari salatna istri fi baitiha di bumina eta abdul langkung utami min salatiha tinimbang salatna eta istri fi hujratiha di musala bumina. Wa salatu sareng salatna mar'ah istri fi mukhdaiha di tempat sepina ieu istri ay khazanatiyat tegasna mah di gudang lah mun aya gudang di gudangna itu bumi fi aqsa baitiha anu sok aya di jero atau di ujung bumina eta abdul langkung utami min salatiha tinimbang salatna istri fi baitiha di bumina. Jadi utamina istri salat teh kedah nyumput lah kedah tertutup. Aya salatu tegasna salatna istri fi kulli ma tina saban-saban perkara kana nu aya ieu perkara teh eta akhfa anu leuwih samar atau leuwih tertutup atau napi leuwih tersembunyi abdul langkung utami bitahaqquqi amanil fitnati kumargi supaya istri teh aman tina fitnah. Rawahu parantos ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Dawud an Ibnu Mas'ud katampi di Ibnu Mas'ud wal Hakim sareng Hakim an Ummi Salamah nu katampi di Ummi Salamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatul mar'ati ari salatna hiji istri wahdaha bari nyorangan munfarid tabdulu eta unggulan ala salatiha tinimbang salatna istri fil jam'i bari berjamaah. Ai jam'ir rijali tegasna mah berjamaah sareng lalaki nu sejen bi khamsi wa isrina darajat kalawan 25 darajat. Hadza ari ieu hadis eta mahmulun anu dimahmulkeun ala syabati pikeun gadis wa nahwiha sareng saumpamina gadis. Rawahu parantos ngariwayatkeun kana hadis Dailamiu Imam Dailami an Ibnu Umar wa qala sareng ngadawuh deui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ahabba salatil mar'ati saestuna ari anu pang dipikaresepna salat hiji istri ilallahi mungguh Allah eta fi asyaddi makanin nyata salatna istri di pang banget-bangetna tempat atau napi nupang sepina atau pang teu kajangkau kuno sajen tina ruang gelap lah. Fi baitihan aya di bumina dulmatun naon poekna maksudna sanes poek teu aya sinar cahaya atau napi teu sinar lampu tapi anu dimaksud di dieu mah nyata poek di dieu mah maksudna mah teu diuninga ku lalaki sejen tertutup lah tersembunyi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mar'ata saestuna awewe tahruju di mana keluar awewe min baitiha ti imahna ieu awewe wa mabiha sareng teu aya keur awewe teh baksun kaperluan awalil hali wawuna kalawan makna hal wal halu tegasna tingkahna laisa bihat teu aya kaluarna ieu istri teh naon daruran kamadaratan fayastasrifuha maka mencrong ka eta istri saha saitun setan ayar fa'u tegasna mangkat ieu setan basarahu kana paninggalina ieu setan ilai ka eta istri liyagau yaha sekarang supaya nyasarkeun ieu setan ka istri ka awewe supaya nyendo saya istri fayaqulu maka ngucap ieu setan aya syaitun tegasna mah setan la ta'murina teu pati-pati ngalewat anjeun hai mar'ah ala ahadin ka hiji awewe ila angin ajabatihi bakal alaki anu
kaliwatan ku anjeun teh bakal takjub, bakal resep gitu, bakal kagum ka anjeun. Jadi setan ngaharewaskeun lamun anjeun ngalewat ka hiji pameget keluar di imah teh pasti lalaki sajen teh bakal kagum, bakal ngaidolakeun. Wa inal mar'ata sareng saestuna ari awewe eta latal basu nganggo eta istri siabaha kana bajuna. Wa yaqulu maka narasaha ahluhu ahlina atau keluargana ieu mar'ah, ayeuna turidina bade ka mana anjeun. Ataqulu maka ngawaler ieu istri teh ail almaratu terus nama istri teh ngawaler, a'udzu bade ngalayat kaula maridon ka jalmi nuju teu damang, aw asyhadu atanapi makna atawi ngawaler istri teh bade nyaksian atau ngahadiran kaula zanajatan ka hiji janajah. Aw usolli atau alasana teh kaluarna teh ku sabab bade salat fil masjid di masjid. Wa ma abadat saestuna teh ibadah saha imratun hiji istri robah ka pangeranna misla anta budahu kana saperti atau ngabandinganana ibadahna mar'ah ka Gusti Allah fi baitiha angin ibadahna teh di imahna. Jadi saekene ibadah di imahna sanaos anjeunna bade salat di masjid. Hai mahali iqamatiha tegasna tempat cicingna masjid. Istri langkung utami salat atanapi ibadahna dilangkukeun di bumina. Setiap ibadah nu dilakukan di masjid, boh zikir, boh salat, boh ngaos Quran, ibadah nu dilakukan di bumi, boh zikir, boh ngaos, boh naon weh eta teh ngaunggulan tinimbang anjeunna salat atanapi ngaos di luar bumina. Mung aya memang ketentuan nu kedah diikuti ku istri di luar bumina seperti pangaosan kumargi anjeunna kirang paham agama, daya pembimbing lamun di bumina nyata namina dibolehkan karena aya uzur syara nyata eta istri kudu tiasa atau ngartos karena ilmu agama. Mudah-mudahan manfaat kanggo urang sadayana. Billahi taufiq wal hidayah. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.